anak goblok si Suadma ku aing di teangan teh eueuh. Terus 2 poe aing nungguan di imah. Eueuh si Suadma goblok. Aing kudu neangan ka mana lah. Aduh aing ah. Suadma. Aing nungguan geus 2 poe goblok. Mana jelema teh? Penting aing bala locor. Kuliahna anak enggeus, jelema anak eueuh. Mana goblok teh? Hah, rek tadi ini kunaon kalau kamu nyetak tangkalan. Eta. Eja. Eja, Naon? ari Ece keur naon? Ih, aing keur neangan si Suadma goblok. Si Suhad, Mbak. Heeh. Nek naon emang di atas si Suhad, Mbak? Pan kamari teh hujan wae. Terus Aing kenteng bala locor. balocor. Aing teh si Suadma cenah. Suadma sia beneran kenteng aing bala locor. Terus ari Ece nang si Suhad mah kunaon ningali ka luhur atuh. Kebrak-brak tangkalan. Bisi aya di luhur manehna. Emang? Poe goblok. Emang si Suhad mah turunan toke kudu ningali ka luhur ka ditu. Hanya peda aing nempo punukna barelang. Yai, eta mah hapur atuh. Aing hapur eta mah. Yung hapur digosok aing kamari asem. Aduh aing mah. Ya, tadi urang nempo di ditu. Amprok. Amprok si Suhad mah di ditu di jalan, mau koper da teh nyona ka mana mah. Mau koper. Heeh. Dagang orai meureun. Tadi mah ngomongna naik balik, cenah naik balik gitu. Balik. Naik balik. Goblok si Suhad mah nya. Heeh. Akan ku aing dititah beneran kenteng bocor kalah balik. Ye, nyata nya. Kuliahan ku aing. Oh, geus. Heeh. Kuliah naon emang? Dibere bak susu. Susu aing aneno panjang sabeula goblok. Aing mah Meret nak itu tadi yang meres sapi Alah. goblok ke aing. ampun teuing. Da ngomongna naik balik sih, mayana cenah balik ka imana? Emang gimana di mana si Suhad mah? Di lamun teu sama di Cirebon gitu. Cirebon. Heeh, di Cirebon. Stasiunnya ho geuning. Ya, tadi sih ngomong gitu mainan ke Cirebon cenah gitu. Oh. Hoh, ada cenah ka mana eta? Hah? Nek ka mana? Arek ka Cirebon aing. Emang Ece nyaho Cirebon? Henteu. Oh, jauh mangkat we. Aneh. Ari Ece. Oh nya Cirebon kan bahasana Jawanya. Heeh. Aing harita pernah pas aja orang Jawa. Kumaha tah? Pas aing datang ka ditu ka Jawa. Sira si ngendi? Sira si ngendi? Aing kesel. Heeh. Yo deh ke cuta kusia boro-boro ngisingkan di aing ngising waduk ge nyeri. Ngisingkan di. Sira si ngendi jeruk sapa? Demi Allah aing teu maling kalapa goblok. Aing pun maling kalapa. Aing mau banyak kemaling kalapa cenah. Sira si ngendi ya? Jare arep sapa cenah. Aing demi Allah tuh ngisingkan di teu maling kalapa. Asa naon datang-datang cete nyangka ka aing goblok sia. Aduh ampun teuingan. Aing rek ka Cirebon heula. Emang Ece nyaho Cirebon? Henteu. Aduh, aing mah nek ka Cirebon atuh Ece nek naon atuh makan teh nyaho. Aing rek si Suhad mah goblok. Heuh Ece nyaho teu pertanyaan ka Cirebon nyaho teu. Lu di mana sih? Kalau nanya ka Uing, Uing itu nyaho di mana? Aing mah Batu. nyata nyaho geus urang atuh lah. Ka mana sih ka mana? Naik balik. Hah? Balik. Arek balik. Heuh. Arek balik ka mana sih? Ka ditu Cirebon. Eta sih jauh Cirebon goblok eta nu Cirebon Cirebon. Tapi Cirebon di mana ya? Oh. Apa sih balik ka mana? Ka Cirebon. Eta mun senyaho Cirebon. Tapi Cirebon ka mana sih nya? Poho deui urang ge. Senyaho. Si goblok. Gila tuh aing mah. Kumaha. Kapanggi Cirebon aing neangan si Suhad mah. Heeh. Sia ka ditu, aing ka ditu. Terus amproknya di mana? Ki amprok di Tasik. Ya mending ka dieu cuk urang mah ceu. Mah. Ece ka Tasik teh lah. Heeh. Uing ka Karawang. Sia ka Karawang. Ke amprok di Sadang. Amprok di Sadang. Di Sadang. Aing ka Cirebon dasar goblok. Aing terus kumaha tuh ayeuna kumaha? Yo enak mah. Heeh. Saya buka duit teh 3.000. 3.000. Aya. Beli ke racun tikus ya, minum kok serangan setan. Aduh, aing nanya ke orang gitu nyaho.